Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Alika Walia Ramadhani di kelas IPS 2. Video abdi bade ngabacakeun dulu saja judulna Tanah Sunda sareng bulan masih menggila. Tanah Sunda karya Ajip Rosidi. Hejo pagunungan, paul lautan. Hejo paul langit nah teh kuring. Masing di mana kuring nangtung, masing ka mana kuring lempang. Tanah lembok tempat bumetah, angin nyeot nyuman tarang. Masing di mana anjeun nunjuk, masing iraha anjeun cumeluk. Kuring memumpang, kuring rek datang. Nelken tarang, nelken jantung. Kuring tungtung tetepan, kuring tungtung tetepan, tungtung bedil ngincer dada. Kuring geus nyaksian getih ngabayabah, getih maranehna nu make cinta anjeun. Kuring geus nyaksian panon carolong tangga, ceset nu ruksak ngalumsar na dada anjeun. Hejo pagunungan, paul lautan. Taya kamarasan ngan katugenahan. Hejo pagunungan, paul lautan. Taya katentraman ngan ancaman. Ngan lantaran kuring cinta, ngan lantaran kuring tresna. Lembur hibar, lembur musnah. Jalan lecek ngabulung-bung ka kota. Kembang berem, buah biru. Kembang wara, kembang jayanti. Tanah tempat kuring sideku, ngurugan mun kuring tepi ka pati. Bulan masih nu baheula, karya Rizal Sabda. Karasa ayeuna mah yana lampahan teh geus natrat kajeungjeng di pengkolan. Bulan bengras keneh, jangan lengkah kejet urang mengandalkan gandeang basajan. Yen bulan masih nu baheula, najan cahyana dicakalak katunaan. Wirahmana angger marengan rengkak urang. Estu rindil ku harepan nucan kalakonan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.